setan nu nitahna pangdengena pangdenge setan teu hayang ngadenge teu betah weh ceuli teh ngadenge maca Quran teh lamun lain setan nu nitahna barang dahar panitah setan teu hayang barang dahar lamun lain setan nu ngajakna Quran digorowokeun dibaca jaba alus sorana jaba hade bacaanana jaba nyaho kana eusina da teu kadengeun teu betah we rungsem kana ceuli teh naon sababna kapan setan teu betaheun ngadengekeun Quran nu mawi kabarudak ngora bisi hayang nyaho eusi hate jelema entong tuang toong kana bujalna hese tempo we tingkah lakuna da tingkah laku teh gambaran tina hate tah nu mawi ulah cekcok teh bisi panitah setan eta teh cekcok teh kitu jawaban simkuring kanu nanya cek nu hadir di dieu nya atuh buru-buru naon eusi hate nu leungit teh da abdi mah teu rumasa leungit eusi hate da hate abdi mah eusi kan tenan we eusi hate urang ayeuna ngan lain eusi nu pantes dieusikeun da eusi nu pantes dieusikeun kana hate mah ngacleng ti bareto nya naon buru-buru atuh pagojali eusi hate nu leungit teh naon rupana jeung sabaraha rupa teu loba ngan 3 rupa nu kahiji eusi hate kaum muslimin nu zaman kiwari leungit teh raditu billahi robba hiji tah nu kadua wabil islami dina 2 tanu leungit teh nu katilu wabi muhammadin nabiyya wa rasula 3 tah ku kiai baheula masuk dituluykeun wabil qur'ani imama wa hukma berat teuing tapi kadinya mah 3 nu leungit teh kasim kuring aya nu buncelik harita keneh teu rumasa leungit pagojali 3 kecap nu tadi mada abdi ge apal ti bubudak ge diajar ceuk sim kuring kan tenan we tina bibir mah teu leupas da ngacelengso teh tina hate nu matak abdi mah tina hate ge teu rumasa leupas da unggal poe ge diwiridkeun tabisi bisi nu hadir di dieu sami jeung nu nanya ka sim kuring kapaksa urang sundakeun bae tah raditu billah teh da loba jelema nu teu rumasa leungit dumeh katalar disagedengeun katalar kawasna bae teu rumasa leungit teh dumeh make basa Kangjeng Nabi ku basa Arab jadi teu karasa leungitna da asana mun disundakeun mah ebreh pisan leungitna teh mangga urang make basa Tanjung Raya raditu billahi robba nun gusti jisim abdi pasrah jisim abdi ikhlas jisim abdi rela jisim abdi ridho di pangeranan ku Allah geus leungit ta tepi kadinya encan da moal hadir ka dieu lamun teu ridho di pangeranan ku Allah nu mana atuh nu leungitna engke heula urang papai abdi gusti ridho di pangeranan ku Allah pangeran nu mana pangeran nu ngaranna Allah kumaha dituna nun gusti jisim abdi teu ridho ka bina-bina bahasa kasarna mah teu sudi abrig-abrigan mun nu mangeranan jisim abdi teh lain Allah da abdi mah ridho sote di pangeranan ku pangeran nu ngaranna Allah Allah nu mana nu ahad nungan hiji-hijina teu hayang teu sing boga pangeran loba kumaha mun pasea pan pangeran teh gagah pasea nu gagah mah bakal ucutan kabeh abdi mah ridho sote di pangeranan ku pangeran nu ahad nu lam yalid walam yulad nu teu anakan nu teu incuan teu hayang teu sing boga pangeran nu loba anakna boro-boro loba boga anak hiji ge teu ridho rugi ibu boga pangeran nu boga anak mah usum urang barang penta da memehnya ka batur teh meureunnya ka anakna heula
Allah nu teu anakan nu teu incuan, nu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Abdi mah ridho sote di pangeranan ku pangeran nu ngaranna Allah, nu tara kaentepan ku panyakit nunutan kajeun saluk. Teu hayang teu sing boga pangeran nu sok sare. Rugi usum ngadoa abdi manehna keur malor. Da pangeran abdi nu ngaranna Allah mah tara kaancikan ku panyakit nunutan kajeun saluk. Ruksak jagat mun Allah nunutan. Pan bejana Nabi Musa kungsi dicoba. Bisi maneh teu percaya jeung can yakin yen Allah tara nunutan, pek cekel Musa ta botol ku maneh ngantong sare. Pan nyekel botol teh Nabi Musa teh molotot atuh da jelema nya jurig dunu teh pan euteup kana tarang. Lain nunutan gebro we botol naragrag. Ceuk pangeran tah tempo mun kami nunutan saluk ucutan jagat. Geus leungit ta tepi kadinya encan sawareh mah. Di dinya ge sanyana mah geus loba nu lalesot. Enggak, udang teras gitu. Anu mana atuh Pak Ghazali nu leungitna? Ke karek tah hiji. Dia teh nyebutkeun ridho di pangeranan ku Allah. Ari ngomong teh boga konsekuensi ceuk urang dayeuh mah. Boga akibat cara dahar ngomong teh. Di mana dahar seubeuh aya akibatna, WC bagianana. Cara sare dahar teh. Di mana lalaki sare jeung awewe aya buahna bareuh beuteung. Tak ngomong ge seperti kitu lamun cek lamai abdi ridho di pangeranan ku Allah kumaha akibatna nun Gusti jisim abdi ridho dititah ku Allah tah di dieu mimiti leungit saha di antara nu hadir di dieu nu ridho dititah ku Allah malah aya jelema nu sompral ka sim kuring nu mawi abdi mah Pak Ghazali teu hayang boga pangeran ka pangeran nu ngaranna Allah teh loba teuing panitahna pokna teh. Eta urang dayeuh teh bega kitunya. Cara urang kampung we. Ngan pedah teu dipokeun kitu di kampung mah ari lakuna mah persis cara nu ngomong kitu. Abdi mah pokna teu hayang boga pangeran ka pangeran nu ngaranna Allah teh loba teuing panitahna. Nitah itu, nitah ieu. Ceuk sim kuring babari mun anjeun embung di pangeranan ku Allah babari ka bina-bina geura ngacleng geura nyingkah ulah aya dina jagat kagungan Allah. Jig teangan sugan aya sajengkal mah bumi langit nu lain nu Allah. Ieu mah ari cicing di jagatna betah usum dititah ku nu bogana kalah ka ngajebian. Kapan teh cager tah mah. Model kaum ibu lamun embung dititah ku salaki entong cerewet dicaritakeun di unggal imah. Ngewa, bapak budak mah di imah teu kaur cicing. Nitah nganyuk rokok, nitah mencetan, nitah naheur cai. Loba panitahna tong dicaritakeun kitu. Ngewa era neuk teuk curug dina tuur tah mah. Cumun nu mawi abdi mah mung dititah ku salaki teh babari, mun mung dititah ku salaki geura menta diserahkeun. Dageus diserahkeun ge moal dititah. Sok aya jelema nu nitah popotongan. Tara aya. Ieu mah dipihukum ku salaki hayang ka bina-bina, malah salaki sore-sore dangdan meusan ge deka mana ujang bapak sia teh sieun direbut batur. Ari usum dititah dicaritakeun di unggal golodog teu ceureug teh. Cicing dina jagat kagungan Allah betah ka bina-bina usum nu bogana nitah jeung nyarek kalah ka ngalawan. Saha jelema nu teu betah cicing di alam dunya. Cirina dina alam dek nyampurkeun kana kamajuan teh jelema teh beuki betah di dunya teh. Sieun paeh teh dititah balik kuno bogana teh sieun ka bina-bina. Mangkaning bakal dititah balik teh sararea oge. Sedengkeun Allah mah di mana nitah balik tara meunang ampun. Kamari di ditu aya nu paeh da teu beurang dicarek ku sim kuring. Cen teh tong waka atuh mang ngoloyong we terus. Sedangkan Allah teh tukang nitah. Tah jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah urang Cicalengka kedah aya buktina. Kumaha buktina teh?
nun Gusti jisim abdi ridho dititah ku Allah. Ari datang nanti Allah mah panitah boro-boro anu hampang nu berat ge abdi ridho migawena. Cek Allah teh maneh salat abdi ridho salat naon berat na Gusti 2 menit ge anggeus tur lain keur kauntungan Allah keur abdi sorangan. Cek Allah teh zakat atuh maneh abdi ridho ngaluarkeun zakat da rezekina ge lain nu abdi kagungan Allah untung teu nitah dibikeun kabeh ge. Teu pira nitah ngaluarkeun 10% tina tani kitu ge mun teu dihakan hama wereng. Kajen sawahna puluhan hektar ari ludes hasilna mah pan lain abdi nu kudu ngaluarkeun zakat malah abdi nu kudu narima da eueuh beratna sanyana mah panitah Allah mah lamun urang sadar mah bari daek mikir. Cek Allah teh puasa atuh maneh abdi ridho puasa